Semua ngopi, betul siung ke ngopi. Mana mengaku jalan, mana yang hari harus tidak main pak tek motor kira-kira ayo mengaku di warung. Tentunya, alhamdulillah orang lainnya. Alhamdulillah, aing capek. Aman coy, kalau ngopi di warung terus siung teh kapan? Aing ngopi, ngomong, apa ya? Kina. Teman kakolot malam emang nih dia punya bener tuh apa ya kacau pisan budak tuh hesek diajak bawa turang ke rumah ayah gawat di Garurat kumaha mengenai keamanan jadi mah angin kededenya gede awan angin mungkin yang gede itu hengku karena celi dia kot naon penting mah kurang aman kurang ampun ini emang eta mana tuh tak apa itu mata kau tangan ku kunaon ku praktek ini dewa ku ini oh sama deh kacau ini mah si kunti bukan sana coba lihat mana ini kali masuk kenang geus aya kopi aya cia kurang coba lah ada oke nih ya lima udah kali pak saling lagi gara-gara saling gitu kasih banget ada dewas ayo makan kayak gue kok kita kieu sih cing aku tidak suka ngobrolan nih ada pulang you know cicing tolong kata-katanya kakek lamun ayam kasih hari itu kita ngomong dia naon ke kayak obeng sagala tengah lu ngabengkel gitu neng berapa lah cicing kumaha kena itu pakai naon we itu mah kieu kemampuan we tah ieu krisna ieu naon ieu mah pulpen tuh apa na api-api itu pengaruh di dukun tuh mana ieu kumaha nah ngaduin mah kumaha ngobati ngabeunghal kumaha jadi dukun teh sok coba sok si sok coba sok aku lihat tuh kumaha itu mah kieu tungguan dieu mana nama pasien pasien naon pernah teh urang dukun teh kumaha begitu pan mana teh tadi titepatin kalian jadi kunti lainnya jadi dukun berarti mana jadi dukun kunti oh nggak juga gitu lah dapat tidak kemana-mana kamu selagi kemana ini kembali mana-mana di coba cara dia lingkupun gitu ayah ada mudah kira kunti-kunti kena maka cuma kunti-kunti puasa lagi kan jangan kunti tuh kemana tadi dan kurang mah oh bahasa kunti ayam merah dudut jadi sehari yang putih ayah di dudut ampun itu waduh dia mah ampun tak kunti ampun itu waduh
Ampun, itu waduh dia mah waduh. Waduh, salahnya abi. Aduh, kemana ya? Ampun, Mbak Kunti, ampun. Aduh, abi mau waduh. Hei, lain Kunti. Larawas atuku. Tahu lamunan Kunti. Kepan gini ayeuna mah di video teh ke ngeuleuh kunti maknya ya baru disebut kunti atuh hayang ngomong tadi noelan we bos kolot anu teh bosan ngomongin kunti karunya kunti diomongkeun we boga salah ge heuh cerita kebakar geuleuh kunti nah resahkeun warga di mana we kunti atuh apa geuleuh pokok astagfirullah nah kan mama ngumpul atuh aya we di mah isi bebek apaan. Ayo erek mau ari teh. Nanya eta geninganan salaki can balik nu salaki kita tadi dulu. Teman-teman teuing arisan we. Ya ka mana atuh tadi kabar wae. Teuing ngan kunti sigana sok wae tuh ti haleula engke nuturkeun. Heueuh atuh mah nyan teu arisan can balik kitu. Mudah-mudahan deh. Heueuh kana dahar teh. Sok ti heula we nya. Heeh, sok ti payun nya. Kunti kemana disa lagi can balik we kieu di mana itu teh? Ieu gimana? Iya. Hah? Nama tuh? Bro. Oh, imah lagi serem dia. Sok ayo. Ayo. Bisa kali Tom. Wah, anak berlaku. Oke, kayak mah. Wah, tuh punya. Kom. Iya. Wah, Salah untuk menangin tuh lagi. Ya. Ampun. Salah menangin. Aduh, Bang, mau kemana? Si Ahmad Maron, Si atau candi asup semua itu tuh. dia naon? Di luar naon. Pantai itu pernah naon? Pantau saya teh. Tinggal mata beungeut. Pantau. Aduh, pasien gitu. Kunci gitu. Itu kan bae tak buat nangis goreng patut. Sambah dukun gitu. Kok patut goreng dagang saya teh tam gitu bobot. Dukun goreng patut ieu pantau hese nih. Oh, nggak bisa. Kieu kan tak? Tuh, pakai otomatis. Tuh, ieu mah dukun teh kieu. Pantau hese itu tuh. Ada teh panas sih, dukun naon? Mau ke kemana kakak? Bukan yang lagi dukun. Oh, ya. Sok atuh teh. Sok. Sok. Ayo nama hawa tadi apa? Kapan kunci kenapa? Jadi rada serem. Orang yang galena sih. Gila, dukun. Dukun ya. Sampai orang dong, katanya mau pada yang kapal heula, yang heula. Siapa nih siapa? Mana ya? Nah, aman, tenang. Dukun nanti sakti dah, banget. Harus ya. Bisa nggak itu? Asli. Kacau ya mbak ya. Masa? Masa ini mau? Bisa satu kan gitu. Biasa ilmu tinggi. Yang beda tuh tinggi. Kok aneh-aneh belum kupu-kupu. Puasa lagi gini jangan kunti, tuh kieu. Nah, ini ya Ustaz. Kenapa? Gila aja. Keris bener yang mau. Naon? Oh nih. Oh, enggak jadi kiri antum pada kamu teh. Nah, ini ganing. Ente abi nuhun atuh bahnya bade pamit heula. Bisi aya kuntilanak deui. Pokona mah curung deh pas lah. Kayak rasa kabar eta kabar berapa saudara? Nah, salah apa dulu? Dah,
dari ganing. Berapa? Kalian boleh ya? Kalau 2 jam waktunya siap. Siap. Ayo, kacau. Oh, Ini dulu. Yang penting mah halus ya. Bisa balik kan. Berangkat tipu. Yes. Lumayan. Ya, udah. Wah. Mana jalan-jalan gitu? Jadi kawat tuh. Mana jalan solokan apa? Salah kanan jalan tema ini. Mana bisa lagi can balik ya kieu di sok ngaliwangkeun ka majikan. Mana bisa lagi terus kieu can balik modelan kunti. Ngaliwangkeun majikan. Mau beda apa? Tahun naik itu duit kan. Nih, Ora atur. sapo wae hayo. Nyangu aja. Terus tadi ki ngakaman wae kan balik we kieu. Sekali bisnis gitu. Bisnis. Nggak bisnis naon deui ini. Hayo we bisnis udah hitam ge. Are penting mana ya maksudnya? Mau bener kan? Banyak orang jaket. Dari kemana ini? Bisnis apa? Kayak duitan tuh bisnis. Itu. Ada jadi kembas gimana? Bukan duit. Jangan punya Nyaan digaji apa? Gaji. Cicing ke majikan mah nyaho. cekelan lah itu. Sapu. Bukan mah kudu. Orang bahasa kuntilanak. Bisa ngerasakeun ya tuh soalna. Bingung. Karona di kebut mah. Teuing. Yang ngelona atuh. Isi kan karona udah dua. Ayo. Ada. Baju hikmat. Pokoknya mah nyangu, ikan mah nyangu di dia. Nyangu tadi nyangu mah eus. Arek bisnis lah. Hei tong puting-puting teuing ai balik. Moal lain nama. Terus punti kieu di Paling teu jam nyaungkeun 2. wae. Jam 2 naon? Pokoknya mah tenang. Ayo, Lain puting deui atuh. dagoannya di imahnya. Sok atuh buru, kade balik nawa duit. Siap. Mawa kalem 5 koper. Teu sok atuh. Ayo. Sugana itu lah. Nah, sukan. Bisnis we. Hai we ngabisnis bukan salah kita. Ai duitna tara meunang geura. Heran da ieu masyarakat jeung salaki deui bebeleueun ngomong kunti deh. Penasaran ieu mah kudu diteang terus suri ieu mah bener teang tapi teang pas urang lelempang we sugana we beunang kapanggih. Tadi dia sok ngumpul sore, cicing dia. Di dia Ya, dia pakai ieu. pakai kumaha pakena. Jadi pasti duit dia. Kan dia makan mana liwat. Kayak sisieunan deui. Lain ek ulin, isukan deui ulin mah. Ah, tuh waktu ulin dia tuh. Sok pakai urana. Sok, pakai raya. Kau. Mana lu lagi? Iya tak, sok ibu mana sok. Tuh mama makin kieu. Aja cicing bentar, ambil bentar. Pakai
Guys, kieu. Cap. Tah, geus. Terus. Jam sabaraha ieu? Jam 5. Aduh. Aneh nggak jual cici. Oke, hidup. Oh ya, kita sih mau gimana? Siapa? Oh, coba. Gimana beda? Sok. Sok kan? Kiro? Korakan mana mah? Mang mungkin wayah kieu teh juri. Sok. Orangan pisan mana mah? Sok. Orangan pisan deh. Sieun kudu kitu oge. Sok. Sieun mana mah? Ulah mah teh sieun. Agar ulah bedreget ngawe. Sok sieun mana mah? Sok. Aya ilmu ti dukun. Mana naon aya urang? Cing percaya aya urang di. Sok. Ya, ajak ngobrol awewe eta mah asli. Sok, tong mari ka dieu. Teh mana bro? Cicing bro, aslina tuh. Ningali atuh mana cicing? Tong dikeluarkeun ieu mah makan bae lah. Ageura asli ieu mah. Pokona mah ayeuna mah urang. Kang mana sih eta? Aing kalah kabur di sana. Aing jeung nag-nagan deh. Astagfirullahaladzim, meluat nih. Kalau bener. Kemana mana? Kemana? Ini kabur kan? Ini rokok. Kirang stok. Ini punten. Lepaskan.